ilahana ighfir lana dzunubana kafir anna sayyiatina wal muslimina tawakkalna Du Gusti nu maha suci nyanggakeun ibadah abdi tumampi abdi tumampi tebih jeung kirang pangarti Du Gusti nyanggakeun tobat geuning hirup seueur lepat doraka jeung maksiat pantes mun Gusti ngalaknat musibah di mana-mana bencana loba tumiba bongan hirupna manusia seueur maksiat jeung dosa Mugi Gusti ngahampura kana pirang-pirang dosa rumasa abdi rumasa doraka kanu kawasa hirup manusia telami bakal mulang kayang widi hayu urang sami-sami tobat kanu maha suci Muhammad panutan umat dugi ka poe kiamat sing sahoyong syafaat seueurkeun ngaos sholawat di dunia urang umbara hirup urang moalila kajen urang loba harta geus maot moal dibawa hirup ulah lalawora ibadah urang sing loba mengpeng masih keneh ngora geus kolot loba karasa Hei Allah nu maha agung ka Gusti nyuhunkeun tulung kasusah teu mangitung-tung loba doraka kaindung Ya Allah abdi hampura loba migawena dosa kakolot abdi doraka
sabab jauh ti ulama. Ya Allah nu sifat Rahman abdi sadaya tulungan ditetepkeun iman Islam sarta sae panungtungan. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Istri-istri sing narima kana ieu hiji carita, sabab lain ecek beja, tapi bukti anu nyata. Ayeuna abdi ngawitan kana ieu caritaan. Istri-istri tong delitan, lamun kerja di parawan. Istri di zaman ayeuna angean kabina-bina, ngamalkeun teu jeung elmuna, oratna ka mana-mana. Istri di zaman kiwari, akhlakna teh rupi-rupi, nurutan akhlak Yahudi anu aya dina TV. Omat istri sing areling ayeuna mah loba maling, lain maling baju santri, tapi maling tengah pingping. Ka istri kedah waspada, bisi tipu pemuda zaman ayeuna, pinter pisan ngarayuna. Urang kedah hati-hati lalaki zaman kiwari, ayeuna mah seueur bukti, hoyongna ukur mimiti. Ka istri sing kuat iman ayeuna mah akhir zaman, ulah daek ngalayanan, lalaki teu boga iman.
Istri teh racun dunia, tapi istri anu mana anu 10 nafsuna, istri nu eueuh ka era. Para istri sing narima kana ieu papatahna, mugi sing janten elmuna kange urang sadayana. Sing ageng panghampurana ka abdi anu nyarita, hapunten pisan salira anu kirang tata basa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Kangjeng Rasulullah kantos ngadawuhkeun, ahli kubur ulah osok dipohokeun, margi saban waktu tepegat ngarepkeun, kasaean tinu hirup didugikeun. Saurna ya anak kusur, anak kusur, anak kusur, anak kusur, anak kubur. Anjeun seneng-seneng sare dina kasur, naha teu emut ka kami ahli kubur. Coba sebat-sebat kasaean kami, malah mandar jadi pangbubungah kami. Poma ulah nyebat kaawonan kami, margi siksa karasana leuwih nyeri. Liek taneuh nu nyanggerak, rasa sieun keeng jauh ibu Rama. Mana rencang ka mananya para putra, malah dongkap malaikat rek mariksa. Saur malaikat nanya man robbuka,
wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka mun salamat kana ngawal tiasa garong ka perkara anu tos kaliwat dosa henteu tolep dosa henteu salat dosa ngagibah sareng dosa maksiat dipariksa teu aya anu kaliwat wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hasim putra Abdi Manap putra Kusoy putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nador putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrika putrana Ilyas putrana Mudor putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan nu wajib dugi ka Adnan haram nguningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab taya jalan soheh wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manap putra Juhroh putrana Kilab tepang deui ti ramana ti Kilab jeung gawarengna jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ikhwanu beriman dinten ieu pangaosan pikir ulah kahilapan sabab eta kewajiban untung jalma nu sok ngaji sae awon tos kataji dosa urang diampuni kumpul urang dirahmati sepuh anom wajib ngaji benghar miskin sami-sami hirup masing ati-ati sabab urang bakal mati Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah
ka cinta, guru nu jadi pelita, najan urang loba harta, wajib ngaji eta nyata. Obat hate aya 5, baca Quran jeung manana, kalamullah maha mulya, pelita hak manusia. Ulah poho ka puasa, obat hate nomor 2, najan lapar karasana, malah gampang ibadahna. Obat hate katiluna, dikir wengi sing biasa, petunjuk Allah ka jalma, syafaat junjungan kita. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholat orang sing biasa, nyeurkeun ibadah hamba, amal soleh bakal nyata, ridho Allah diharapna. Obat hate ka opatna, resep loba ngariungna, sareng jalma sarolehna, sareng para ulamana, ngadangukeun pituduhna, hayang bagja akhiratna, sareng ngamalkeun elmuna, bekal jalma akhiratna. Obat hate kalimana, rajin sholat di petingna, sholat tahajud namina, kabiasaan jalma solehna. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari aqaidul iman, 50 keyakinan, kanyahokeun sing anyaan, mun ngaku jalma beriman. Nu 20 sifatna, wajib aya di Allahna, 20 nu muhalna, nu jadi lalawanana, sifat nu zaizna hiji, jumlah 40 hiji, hak Allah nu maha suci, terasna ditambah deui. 4 nu wajib dirusul, 4 nu muhal dirusul, nu jaizna hiji hungkul, jumlah salapan nu nyusul, jadi 40 hiji.
tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumenang kalawan datna hiji Allah dina datna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasahuran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ninggali nu dadawuh jadi sadayana nu wajibna 20 Adam hudus fana munasalalil hawadis itiyaj ta'adud aju wa karoha jahal masomam umyun bukmun kaunuhu ajijan karihan jahilan maitan asom amma abakam anyaruk sarupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing bilangan datna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodo motorek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodo motorek lolong jeung pireuna wenang ti Allah nami damel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidik amanah tabeleg patona kidi berkhianat khidamam bilada bener ka percaya ngadugikeun ejeng pinter bohong
Wong cidera jeung nyumputkeun tur bodona weunang ti rusulna sifat manusia biasa kaya tuang leueut angkat kulem sajabana eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang penting ulah wole bisina kaburu pae sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti manta kudu ati-ati ka ibadah sing gumati karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah dilewat embung ngalakonan salat kaduhung kaliwat langkung henteu nyembah kanu agung sakarat nyeri kalangkung urang teh teu meunang embung si mayitna langsa cerik ngaruruan ulah tarik ngucurkeun cai sing apik ulah arek tarik-tarik urang teh bakal dilungsur ka jero kubur malaikat nu ngalungsur aduh Gusti palalaur eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang penting ulah wele bisina kaburu pae lamun datang waktu lohor kalah ngahajakeun molor tuh tinggaleun salat lohor nu kitu jalma sakalor lamun datang waktu asar kalakah indit ka pasar tuh tinggaleun salat asar nu kitu jalma kasasar lamun datang waktu maghrib ieu kalagu dagidig tuh tinggaleun salat maghrib nu kitu incuna jurig lamun datang waktu isya kalah cicing di pos ronda tuh tinggaleun salat isya nu kitu jalma doraka lamun datang waktu subuh
kalah ngagugu katunduh, tuh tinggaleun salat subuh, nu kitu jalma teu puguh. Kana ibadah talangke, rek salat ge hararese, rek jakat ge hese mere, hajian diengke-engke. Alesan dijieun-jieun, teu ari loba uruseun, loba seuseun geroheun, loba oyoseun rambeteun. Tambah deui ku panyakit, muriang jeung sirah riet, nyeri cangkeng jeung walikat, akhirna teu kuat salat. Sakitu kuring ngelingan, kasadayana ikhwan, ulah ambek ngabencian, sumawona ngamusuhan. Ditahan henteu katahan, dipikir terus-terusan, datang nafsu panas baranan, setan iblis ngadeketan. Nafsuna mampu ngaberung, teu aya anu dirarung, miboga rasa adigung, tungtung naripuh jeung bingung. Bingung bongan osok salah, teu bisa nahan amarah, janji ka batur sok laplah, teu inget kana papatah. Papatah ti para sepuh, ulah boga rasa angkuh, mun janji kudu sing puguh, ucap lampah masih ampuh. Masing ampuh ti ayeuna, sing bisa mawa hirupna, jauh ke nafsu gorengna, deket ke nafsu hadena. Ya Allah anu ngayuga, ieu alam ngan nyalira, bumi langit nu tohaga, eusi namani pohara. Manusia maruji syukur,
Ka Gusti Allah nu ngatur dunya sing subur jeung makmur, kalayan hirupna jujur. Hayu dulur sadayana ibadah ka Allah Ta'ala di masjid tawa musola supaya salamet jaga. Sabab jalma mah mautna kumaha waktu hirupna dina tingkah merenahna alus jeung goreng akhlakna. Lamun soleh mah hirupna bakal salamet mautna. Kitu deui saterasna nepi ka syurga tungtungna. Ya Allah nu sifat murah, abdi parinan hidayah, sangkan tiasa ibadah, mautna husnul khotimah. Lamun mautna salamet terus kadituna parat, bakal bagja di akhirat anu akhirna ka jannat. Tapi lamun maut konyol kadituna leuwih benjol, ku malaikat ditakol ku gada besi nu nenjol. Khot ieu buku Al-Qawim muga dina dinul qawim. Ya Allah nu maha rahim, tabihkeun abdi ti jahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hayu urang babahanan pikeun bekal pibalikeun, sing loba amal-amalan ibadah sing khusyuk pisan. Lamun urang rek mikiran hirup teh kamalinaan, gerate yang pibeukeun kana jalan pisurgaeun. Harta banda nu di dunya dipake amal solehna, pikeun nyapaatan jaga ngadukung asup ka surga. Ciri datangna kiamat loba panyakit nu aneh, neangan ubarna susah angin ku dzikir ka Allah. Matak hayu buru mikir
ieu zaman atos akhir. Matak hayu buru lilir, ka Gusti Allah berzikir. Mun ajal waktuna datang, urang moal bisa mumpang, moal bisa dihalang-halang, geus waktuna jadi bugang. Harta banda anu loba, urang moal bisa mawa, ngan amal anu dibawa, batur urang anu bela. Mana sobat mana dulur, henteu maturan di kubur. Sumawon nambihan umur, nu puguh loba nu paur. Hanjakal aduh hanjakal, tegetol sedia amal. Padahal geuning hanjakal, ngan amal nu jadi beukeuh. Teu kumaha hanjakalan, pan teu kurang nu ngelingan. Pek geura tunggu hisaban, geura jawab ku sorangan. Di yaumil akhir pamugi, abdi sing janten ngahiji. Sareng ibu rama abdi, sareng guru-guru abdi, sareng kulawargi abdi, ngiring Gusti ka sawargi. Sareng dulur-dulur abdi, ngiring Gusti ka sawargi.